Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang deui sareng abdi Muhammad Jihad Fahriza. Dina dinten Minggu kaping 21 Februari 2020 hiji. Salami 3 menit kapayun abdi bade ngainformasikeun warta nu mangjudul ngabuburit jeung dinosaurus. Dino Show salah sahiji tempat pitontonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi pangjugjugan balarea kaasup pangjugjugan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat nu ngadongdona meunang pangaweruh anu mundel ngeunaan dinosaurus. Pikareseupeun kitu pisan wahana Dino Show di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pitontonan teu weuleuh handeuteun kunu lalajo. Utamana dordak bari diaping ku kolot-kolotna. Pitontonan Dino Show nyaeta pitontonan ngeunaan dinosaurus sato purba nu geus musna ti alam dunya. Pitontonanana dariya pisan. Sajaba ti lantaran wangun dinosaurusna meh sarimbag jeung aslina. Oge lantaran dirojong ku sound efek nu matak hookeun. Sally jeung Risma warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida. Pangna kitu teh dumeh dinosaurusna teu beda ti gambaran nu aya dina sawastra film. Antarana bisa seuri, baeud, bungah, sedih jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun tayak harungan mah eta pitontonan teh bakal aya di Bekasi nepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Kur sakitu warta anu tiasa abdi haturkeun, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.